Diyan sa sinan. Namangakaisan ko siya. Bigyan ka sa si. Jadi siya. Matulad mo siya di. Sungkul, mancing galon il cerita. Mang Dedi Mulia Yunata di 107,7 SMS FM Sukabumi ngahaturkeun wilujeng na Bandungan tebugikeun ka areng sona. Pilih ku galih anu sayana, singkahan kumanah anu awona, anggo pironteun ngan enggoding urang lumampah di alam dunia. Channel Berkah Segara, channel asli dongeng Mang Dedi. Mangsaan samemeh wanci manceran wirosada tepi kasih siwahangan Cidares anu ditujuna urosada ngerasa bunga sabab tempat anu maksud teh teu hese neangan da memang tepati jauh reg banyak eureun sisiwahangan cai ngaguru mata keuing ai panon maong kana beungeut cai nu umpam-umpalan mata paur pelebah dinya kaparengan gawirna teh rada luhur kira-kira kilometeran. Sedangkan anu dipentasan kuwardi basa waktu kamari beh girangna gawirna ukur sameter leuwih. Jigana di dieu ngaleng-leong nanya sutirah kitu ge lamun omongan si Kana Surya bener. Tapi aing teu meunang ngagak pikiran kudu panteng kanu hiji heula mun geus puguh gagal ka karamikiran anu lian. Aing tetap kudu neangan bisa bedorning caiwahangan. Tapi kumaha carana ya? Ceuk wirok sada ngeuwih ngomong sorangan. Geh diuk dina batu. Terus ngahulang mikiran pilampaheun. Panon mah tetap muraleng kana beungeut cai anu ngablayar jiga caah. Barang keur ngahulang kitu ngan kadenge aya nu ngagurubas ti giran. Disusul ku sora anu ngagejebur kana cai. Jika suara gajah norek guyang atuh puguh we rosada teh meninga jenghok gancang cengkat bari taki-taki berah bedoge cicakal panon melong kagirang barang bre horeng si mana horeng aya jelema keur mandi dina cai wahangan balun anu tenang pisan. Kabenaran geuning aya mangkluk aya jelema sahannya eta teh wirapati teh. Ceuk wirok sada ngagerentes jroning hate. Terus meh ngatayep maju kagiran hayang sidikan keur mandi. Leumpangna bisa pisan wirosada teh. Neteu aya sora nu kadenge. Bubuhan asak latihan ti bapana almarhum Bareto.
Waktu keur ngagarong kene. Terkung selila ngalampahan Wirosada tepi kaya tempat. Breh, nempo tumpukan pakaian ngalumuk deket rungkun eurih. Teu jauh ti sisi wahangan. Wirosada melong kana eta pakaian terus ngareret kanu keur mandi. Tetela eta jalma teu wau, teu nyaho kana ngaran jeung pademukanana. Heran. Nasaha juga nu sase pisan mandina teh. Nah urang dieu kitu atawa nu ngaliwat. Mun disebut nu ngaliwat asa mustahil. Sabab dia mah kaya jalan liliwatan. Mun disebut urang dieu nya di mana cicingna buah-buah si Wirapati teh kitu ieu teh. Tangtu tempat numputna mah jauh ti dieu keun sak waing diintip sia. Cek direntesning hate Wirosada. Bari jeung terus ngatayep muru kana rungkun haur anu deket ka manehna. Sulusup kanu bumi memeh diu karet heula bisa aya orai atawa sayang kamaran. Sanggeus yakin yen aman gek diuk dia tunggul haur. Panon melong ka wahangan. Teu sora anu maniti kecebuk keneh awor jeung sora seahna cai wahangan. Nu patembalan ku sora-sora manuk estu di mata kelar jeung mata kuat. Channel asli dongeng Mang Dedi. Heuleuh sawatara waktu pacengho teh ayong datang tina gawir horeng sabana horeng jalma anu tas mandi teh bubuluh cunan teu make baju eueuh pisan ka era da cepikirna meureun moal aya nu ngangenan da puguh ti leuweung jauh ka lembur anggan ka desa. Ku Wirosada ditegas-tegas tetep ka eta jalma teh teu wau hartina mah jalma nu anyar pinanggi teu nyaho kana ngaran jajauheun padumukan. Paran dene kitu tetep we eta jalma dipelong ku Wirosada disidikeun rengkak palipolahna sugan jeung sugan we bisa kateguh paniatan jeung kabiasaanana. Toh geus make calana. Aduh eta pakaran mun sagala aya peso mun satilu-tilu balati sareukeut pisan. Wah mun kitu calana mah ieu jelema teh jawara meureunna. Lain jawara, lain jalma lalaworakeun sia, rek diintip waing, ngan nepikeun ka mana oge dituturkeun, sugan we kapanggih panjemputanna. Kitu cek direntes hatena Wirosada. Bari panon tetep melong kanu keur make baju jeung calana. Tapi mata kacida ngajenghokna, naon sababna? Sanggeusna eta jalma make pakaian salengkapna ujug-ujug muralang kana rungkun haur. Ngeutup sekeut ka Wirosada jika nugus nyaho cita dikene. Sorot panon asa tembus kana dada Wirosada, ngageterkeun kana jantung. Asa ngagolakeun getih, kada sana ku Wirosada mah asa sursar tepuguh rasa, paranas tiris loba ka inggis. Nah jigan nyahoan ka aing, apaan aing bunyi nyumput teh? Parang siang leuwih nyaho ka aing, anu leuwih diheula aya di dieu. Atawa manehna nu geus lila ngintip aing. Karasa geterna kana hati juga kena ku pengawas manehna yeuh. Tapi ya rek cicing heulanan di dieu. Nah rek kumaha jadina. Cek hate Wirosada bari jeung dagdidug jantung. Tapi taki-taki jeung toreksa leungeun katuh ngaragamang kana perah bedog. Bisi aya nanaon nu tumiba kada dirina. Panon mencrong kana beungeut eta jalma, ngageskeun gerakanana bisi ngirimkeun peso balati anu matak balai. Isilah, anu sampat sumput, antap intip di bode. Ulang aja dong jadinya siapa dia campurkan aing. Namun sia lalaki lalangit sajati, lalanang jagat nu utama, yang harap kadawek. Ulah ngalongokan jika nu ipis muris ya. Keluar! Eta jalma bebenger ngomong, tarik kawas anu geus nyaho pisan kana gerak-gerik Wirosada salila aya di dinya. Padahal mah Wirosada teh
Asa titih-rintih jeung pangrasana moal kanyahoan ku musuh. Tapi kabuktianana kateguh pisan ku eta jalma. Atuh puguh we matak ngageterkeun jantung ting sariak parana siri salenyapan kana hate. Wirosada muji kana katelikan eta jalma anu geus nyaho ka manehna. Paran dene kitu Wirosada tanembalan sarta teu nembongkeun diri bisi batur keur nguji tapi tetela eta jalma teh geus ngarasa yakin. Bauk deui atuh ngomong lebih bedas batang tadi sarta katara amok. Wadah nyumput. Nasa teh torek yang gegebir teh. Atau kumaha? Di bejaan sakali tengah waro sugan kudu ditalengpen ku ieu paing pesya. Lamun teu biji rasakeun ieu. Kituna teh eta jalma bari jenara gamang kana jerueun bajuna. Sok nyambut peso balati katempong ngagurilah patojo ku mata poe. Barang nempo kenyataan kitu jajantung Wirosada beuki motah. Hate seseblakan loba kapaur jeung karuas. Panon melong kanu ngabar-ngabar balati nurek dilempagin. Tapi hate Wirosada tetep agih. Teu nembalan jeung teu usik-usik, tetep we nuntut. Ari jalma anu ngancamna teh ngomong deui. Sakali nyetah keluar ka Wirosada. Hei! Jelema anu nyebut, keluar sia! Jempling Wirosada teu kaluar jajauheun ngomong. Kalawan teu tatapasin. Siung brosur atuh harita. Hiji kelangkang bodas ngerebet ka pelembah Wirosada. Gancang lalir kira atuh puguh. Wirosada meninggalnya patena. Ketempuan asa ngadadak surem bakat uriwas. Paran jadi kitu tegugup lap ngokon sirah. Cap eta peso balati nu dilempageun ku eta jalma nancab dina awi haur. Manehna geus nyahoan ka aing loh. Begitu mah kudu biji aing, lamun henteu bisa celaka bisa tae. Ceuk geureung tos HP Wirosada bari ngabdeg. Terus biji tina panyumputanana. Seleuneu nyampurkeun kanu tadi maledog ngalempageun balati bari jeung leutik. Kaayaan jadi warit. Wirosada nu biji tina rungkun haur dipalong ku ta jalma. Sorot panon nyebarkeun hawa amarah. Manehna asa dihina jeung dilelecek ku Wirosada budak satepa sabab parentahna teu digugu. Wirosada harita bijil tidak panyumputanana. Dibarungku hate anu ngagur li ibarat surat cai wahangan. Seleuneu nyampurkeun kanu tadi ngalempageun peso bari jeung leuteuk. Kaayaan harita jadi warit. Sanggeus katingali atuh eta jalma melon weh ka Wirosada. Sorot panon nyebarkeun hawa amarah. Manehna asa dicacampah jeung dihina dilecek ku Wirosada budak satepa. Sabab tadi parentahna teu digugu. Setan sia. Nanaon penyuh? Aya jadi yo. Channel asli. No sabab dasar, ha? Dititah biji ku aing kalang ngahep-hep. Dasar bebanyi teu gabeun polo. Sia na sia. Hah? Rek naon losor ka dieu? Hah? Eta jalma nanya bari jeung melotot. Jelas. Ngarasa ambek ku datang na Wirosada kadinya teh. Sabab katempo panonna beureum. Beungit geuneuk jeung kakarot. Paran dene kitu Wirosada tetep tenang. Tos leumpang ngadeuketan kanu aya di dinya. Kira-kira satumbah jarakna deui ereng atuh Wirosada eureun. Nah, jiga nu amak-amak teuing kedatangan ku kuring teh. Naon sababna jiga nu ulah nincak aya tempat. Nah, ieu teh milik anjeun kitu. Ceuk Wirosada bari jeung malik neuteuk. Ayeuna mah hatena teteg deui. Eueuh kasieun. Atuh puguh nu aya hareupeunana mending mudig-dig nafsu. Asa disapirakeun meureunnan. Eta penyuh disada ka aing bangsat sia. Nacan nyaho ka aing teh, ha? Apa kieu teh daerah kekawasaan aing sia? Nu sejen teu meunang nincak. Nacan nyaho ka Kalasurya? Iya, yo. Kalasurya teh. Jambut di Gunung Kalayar. Ha? Goblok sia. Teu nyaho ka aing.
Eta jam anepak dada. Ngaku-ngaku boga ngaran kala Surya. Atuh puguh Wirosada mening ngarenjang. Reuwas campur jeung ato. Reuasna pedah tepung jeung jalma anu kasebut gagap. Sok sieun teu kuat ngaladenan pengawasana. Ari atohna Wirosada teh. Pedah eta geus nyaho kana ngaran kala Surya. Nu taya lian iwa ti sobatna Wirapati nu kungsi maling Nisutira anak Mang Upas. Sanggeus calohok sakedeung Wirosada strong maju. Tok harita. Kuring lain urang dieu, Kang. Teu apa kana kaayaan dieu daerah. Ku kitu no, hampura we kuring teh tukang. Teu aya niat rek ngaganggu ka anjeun. Lu sorry sia. Kang, akang. Wah, bohong sia. Lamun hooh mah aya niat jeung ngaganggu kaing. Nya make susulumputan sia. Naon gunana sia sampat sumput dinu buni ucing-ucingan lain pamoh ke kakara jeung sia teh aing. Ngadikira teu kanyahoan sia ku aing. Ti barang sia jol oge deuleu, geus dideuleukeun sia ku aing teh. Gebong atuh Wirosada ngarenjang. Manehna reuwas ngadengih kekecapan kitu mah. Sabab geus beuki yakin bae. Yen kadatangan manehna kadinya geus dikanyahokeun ku eta musuh. Nu tantu leuwih ti heula aya di dinya atawa matu. Ulah mikiran nu lain-lain lah, Kang. Kuring mah nyumput sote sieun we. Sia naon sia? Teu kaharji teuing sia ngomong teh. Sieun di udang kamarang. Hah? Sieun di udang kamarang. Kamadang, naon kamadang teh? Tawon. Sabab tadi aya odeng di ditutup. Wah, sia alasan dengar ti aing mesti teu kaharji. Sok jawab heula paten aing. Sahang raja rek naon losos ka dieu jeung deui? Urang mana sia teh? Lamun teu ngajawab dipodaran ku aing. Naon hesena? Aduh. Galak ya Kang mah. Lain galak sia make teu ngaku. Teu nyebutkeun ngaran. Tong santak-santak teh ngatukang kuring masuk reuwas. Kumaha aing sungur-sungur aing sia. Eueuh rugi aing mah. Akang teh rugina mun kuring nyebutkeun ngaran pang katelan mah kuring teh Wirosada. Wirosada. Asal lembur mana? Lembur Cibenli. Nah aja ka dieu neangan adik kuring nu leungit. Tayana kaparangan aya akang jadi yo. Syukur we tukang aya anu aya kuring teh meureun kuring bisa nanyakeun ka akang di mana ayana adik kuring. Nyatana Sutira ngaranna teh nu arek dibawa balik. Sada sajujurna. Teu ieu ngabohong kala Surya mah. Ngan sok seuntik mah wajar we. Atuh ngadenge kitu kala Surya meninggal gerak-gerak seri inget ka urang Cibeni anu kamari. Nu geus kalabur ku manehna. Yang Ulan. Kutan teh rek neangan si Sutira sia teh. Hahaha, na euy. Horeng teh cucunguk Cibeni nu rek sosoroh kojor. Hayang disebut nawe. Pahlawan ya ku bapak si Sutira. Lebar temanku kasep dah euy. Betul wasa dos ka dieu ari maneh. Da teu hayang modal sia teh, ha? Saha ngaran teh poho aing? Ulah Wirosada. Coba eta nyebut kaula. Nya teu naon atuh kuring atuh. Teu sieun kuring mah. Teu sieun naon? Teu sieun paeh. Nah sababna sia? Sabab paeh jeung hirup lain milik kuring. Datang ka dieu lain dek sosoroh kojor. Tapi rek ngarebut dulur kuring Sutira. Nah ditunda di mana atuh? Wirosada beuki gede sumangetna. Eueuh kasieun najan dipolototan ku kala Surya oge. Lebih kencang ngagoler ge panona kala Surya sieun. Malahan mah hatena kalah bunga. Sabab musuh anu keretangan babari pisan kapanggihna. Sungguh sia lamun kitu mah. Jadi sia teh neangan dulur maneh nu ngatela Sutira. Nya. Sungguh sia kitu mah. Tapi rasakeun heula ieu pantaran jang cai. Hiranosu.
Ana sabur teh kala surya harita narajang peureup buleud anu menikeun ka nyauk bangbaraan nur kana cukan irungna Wirosada. Tapi Wirosada geus taki-taki tadi keneh waspada jeung ieu napikeun nadah serangan. Peureup anu nyurumuk di anteuur rot manehna ngalokkeun sirah marengan suku katuhu anu maju salengkah. Peureup katuhu ngarojok kala surya saon hiung keplos teu keuna kana sasaran. Sabab kala surya oge teu ngantep kana dirina. Dengikeun lamun ujug-ujug kebenangan ku eta musuh. Jadah sia, aya oge hoja na penyu teh dia. Tapi lawa kamu nggak sia. Hiup, kolema. Harita keneh kala surya ngirimkeun di peureup anu dikepangkeun. Nu diarah teh carehamna Wirosada belah katuhu. Gila, Wirosada ngagilekeun awakna ka katuhu dibarengan ku ngababukeun pibilang leungeun, ngabendung serangan musuh. Hiup, get, get. Bantro menikeun ka. Aduh, gelo, letik-letik eta jalo teh. Paladak atuh bau hangit. Silung harita kala surya mundur. Hatena rada ngalenyap sabab sakitu oge kaukur yen tanaga jeung kakuatan eta budak teh lain lawora ngarasa seul kana hulu angan. Ada ka mana sobat? Na kelakang ngajat ayo maju ah. Sada nantang panon mureleng kana beungeut musuh. Ulah kakak gede hati sia bunyuk. Sakitu mah kana naon sia. Aing ngaku kana katinganasan sia. Tapi aing mah mundur. Tangtu bakal ngawajak beget sia dipikeun ka bomuk jiga daki. Hayo, maju deui. Sok. Kala surya bener-bener buleud hatena rek ngabinasa ka Wirosada. Serong basang kuda-kuda panon mureleng ka musuh. Tanaga dipusirkeun dina suku belah kenca. Nu ayeuna aya di tukang. Maksudna mah rek ngajejek tu urang Wirosada nu katempo jiga anu leuleus. Mantong ngahampas ya yo. Lama. Wirosada sakila ngirimkeun gempuran anu matak ngabahayakeun. Peureup buleud nyauk kana dada lawan. Saliwat mah jiga gagabah. Sabab benteng musuh kuat pisan, tapi leungeun kenca geus sayaga. Pikeun musuh tepus anu katuhu. Yuk bet-bet seru kana dada. Tapos atuh nandok angin. Sabab kala surya geus ngagilekeun awakna manteng ka belah katuhu terus miring rada dengdeh. Sarengkeun suku katuhu ngabesot kana hulu angan Wirosada. Datangna kancangna teh hingkilat. Tapi Wirosada geus sayaga keur bentengna. Yuk, pokona agura patut. Sok ya. Well, nang sia kain penyu. Sama aing we. Harita ditadah ku pibilang legen kenca. Wirosada anu ngababad bincuran lawan ditigas digigir. Jabron. Setan koleweng awak kala surya harita ngabangkeun ka belah kenca. Awak nu tadi miring beuki dengdek sarta tarangna atuh ngagaleong hareupeun Wirosada atuh teu anta parah deui. Kejadian kitu puguh we teu bisa ditahan deui atuh ku kala surya. Hiup gerbro atuh harita keneh ngagerunuk seruk kana lemah. Tobat. Tapi tiga marinaan Korea atuh kala surya hudang deui langsung ngapanding ke dengan katuhu ngarah pipi Wirosada. Najan sakumaha tarekna oge masih keneh katempo Wirosada. Gilek atuh Wirosada harita keneh. Ngagilekeun awakna keplos ka lain. Sabrut kalayang atuh peureup Wirosada kena gado kala surya. Tapi keplos ayeuna mah teu keuna. Peureup Wirosada mopo hiup kawak di awakku kala surya. Langsung diketok setekar tanaga. Tolonyong gebru Wirosada namru koreangat hudang deui tapi ditimpah deui ku
panjejek anu matak mateni. Yo, palang cungkap blak. Bujul Wirosada kana tani. Karasa seueur kana cungcurungan jeung hulu angen. Menindangir jeung nahan kanyeri. Kodor sakalian syah. Rasa ke syah. Kala Surya hartanya betun deui pereupna kana kamu keur dongko. Kalayang atuh harita kena palit pisan Wirosada anu masih keneh diu. Tapi Wirosada sadar keneh kereleng cedok. Bidis Kala Surya ditabrak. Yo, pola gelo. Gulung atuh nang karak bengkam. Koreat udang deui. Bareng jeung Wirosada terus liperong bari jeung ngahegak bakat ku capek. Saksya, katurukeun pangabisa sia. Kita dah sia ku aing. Cek Wirosada nantung deui mapanas kana hate lawan. Padahal mah hatena rada seber sabab musuhna pelit jeung kuat. Kitu deui Kala Surya. Rada mikir deui atuh ngalawanan itu budak teh. Sama beda jeung anu kamari. Ya, mantul babajut sia. Pejuh. Sakitu mah canaon-naon sia ieu sageun. Salah. Kala Surya atuh geus teu ngagunakeun tenaga kasar. Sampai geus teu hayang atuh ngagunakeun jurus biasa. Manehna ngarasa hariwang lamun terus-terusan tarung ku cara kitu. Bisi ninggang di apas nu akhirna cilaka. Matak gancang harita keur nyokot putusan rek ngagunakeun jurus-jurus aneh simpenan manehna. Zlum atuh harita. Kala Surya mundur mundur ka tukang pikeun ngawahan. Sok pasang patana jiga anu sieun. Tapi nusanya mah neangan awahan atawa ong kerangan leuwih jauh pikeun ngajang ka musuh. Wirosada harita kabobodo tenyo kasamaran tinggal. Malna teh ingat kana ajaran Titi Juwanapati almarhum bapana. Bareto kungsi diajar gerakan kitu. Jeung tenaga batin kitu. Cara-cara neungeut ti kajauhan jeung sajabana. Tapi ayeuna mah kalah boga anggapan yen musuhna kateter atuh serog maju lalawara pisan. Tetap dina pasangan biasa leungeun lemor teu moal pakaran. Tanaga oge nu sawajarna tuguh we Kala Surya atoheun. Gancang musirkeun tanaga dina dampalingin sarta awak dituyongkeun ka hareup panon mureleng kana beungeut musuh. Jika anu teu ngecep-ngecep. Modal di sia Wirosada. Wirosada hampir kena harita ukur ngagerem katahan dada enggak puluh angan mural asa sabo. Tetenjuan ranyai kaloneng solontod jari geburu rubuh demi alam asa tibalik. Dina kayaan kitu Kala Surya geus metakeun di jurus anu kadua. Pikeun langsung ngabinasa ka musuh. Siap. Dina dampalingina aya anu bijil cepet ngurukana tarang Wirosada. Tapi aya keneh anu nang tayungan. Naon sababna? Sabab Wirosada sadar kana kaayaan. Keroe ngagilengkeun awakna ka belah kenca. Cilegur aya sora gigireunana. Dibarengan ku mawurna tanu campur keusikeun katibanan pangawasa Kala Surya. Tapakna nyeblok kira-kira sigede tolo. Hoyang atur sada hudang deui nepikeun. Tapi inget manehna kana ajaran-ajaran ti bapana almarhum. Oge eling kana papatah ti kersana Akti Puralaga. Kalawan teu micenan kasempetan gancang rengkeneng. Terus ngarenghap narikna pajero ngumpulkeun tenaga inti pikeun musih rasa nyeri. Gebeg awakna digebegeun las. Rasa lieur jeung lalanjung leungit saharita. Sakujur awak asa ngageter jeung panas diri. Sorog Wirosada masang kuda-kuda. Panon melongkas Kala Surya nu katempo jiga nu kaget. Sabab ngarti kana pasang patana musuh. Nu keur ngagunakeun jurus aneh. Nu bakal nandingan pangawasa manehna. Kalawan teh hese kasempetana kitu. Syuk tenggelan jarak jauh dihujankeun kana awakna Wirosada. Tapi teu matak balai. Sama Wirosada geus ngabunian awakna ku tenaga inti teh anu tohaya. Hasil diajar ti Akti Puralaga. Barang beledug serangan lawan datang. Wirosada ukur unggut saeutik. Terus nama atuh tagan deui. Angin tenggaran tina ilmu Kala Surya malik leuwih tarik batam tani. Yuk gebe aya anu nampiling kana pipi Kala Surya. Yuk
Surya harita bikin ka ngagerung sabab atu ilmu na balik di kana dirina soyong solontod jari nangtung sakedeung bajeng ngajegang tapi sirah asa muter bumi alam asa tibalik korean gebut niban lemah rolo utah awak lung selera anu dipukul bayi wirosada temijan kesempatan gancang menang agunakeun tenaga batin sakuatna pikeun ngabinasa langsung ka musuhna hiung berusaha aya sinar herang pisan anu bijil tia dampal leungeunna wirosada hiung tanah nyeblok kana gigireun si Kalasurya bubukna mancawurak kasebut derni eta tempat sabab dina mangsa tenaga Wirosada ampirkeuna awak Kalasurya kawas aya nu nyuntrungkeun ka gigir balukarna tenggelang Wirosada ngaplos ngahakan angin korejat Kalasurya hudang deui kibeg-kibeg beuceun rasa nyeri jeung lieur panon cier beureum huntu ka kerot nancing tina bojok bibir geus bijil getih Wirosada aing ngaku kana kontaminasi sia tapi ulah bakal suka bunga sia ya tanda di pandarajang caing ulang pungkas sia gelut teh dahasahan nu bakal aja sia atau aing atau babarengan antang babacaan wae sia gerak-gerak jalankeun ku aing oge da moal burung diladenan cek Wirosada berjeng tus taki-taki maneh waspada tur iatna pisan sabab geus yakin yen musuhna geuning lain nalawarakeun itu deui Kalasurya marehna teu micenan tanaga teu puguh gancang awatak aji kilat panugar lugunan api keun ngarugrugeun kakuatan musuh anu tohaga diterapkeunana teh dia dampal leungeun makena kudu tenggeukeun langsung kana awak musuh rengkene atuh harita Kalasurya masang kuda-kuda heula raketek ngumpulkeun tanaga bari jeung renghap ranyubang anu berat gesan bijil sabulu-bulu tepak kitu teu leso tina pangalingaan Wirosada manehna oge gancang ngumpulkeun tanaga sapinuna pikeun kabenung serangan musuh serog masang kuda-kuda rakep dakaranan pikeun ngajaga kasaemangan awak sangkan terugrug ku musuh Tengkung sila gero Kalasurya ngagorowo karuntageun hate lawan kituna teh dibarengan ku ngablesatna awak sungguh haritan nirap tuur ampir adek kana dada sadangkeun dua pereup aya di hareup siap pikeun ngagempur dada Wirosada sorana hiung bangbaraan nampo kitu Wirosada teu wani ngaduan gancang ngobahkeun awak ka gigir tapi jigana lateuing hiung gilbet atuh harita pereup numbag kana dada tungtung nama dua nana pating keleueuh Kalasurya ngagero Wirosadanya kitu keneh dampa suku kana takak jeleng cai Kalasurya haritan cak ditaneung mentah rada beh tukang Wirosada nahan napas dada sesak meuli eungap ambekan carang bari jeung nyeri tapi terubuh sabab kuda-kudana geus kuat pisan ngan awakna asaruja digempur ku dua pereup teh atuh ti pihak musuh jeung suku Wirosada toloba pamolah gancang ngatur pernapasan bari jeung mikeun rasa nyeri anu nyaliara dina awak sabalikna Kalasurya ge ripuh deui sabab milepas kubrag kahana puntung teu kana batu ge tungkeleung hudang deui cakakak atuh harita modal wis bagian moal bisa mantong ka Cibeni sia Kalasurya nagagak seuri jiga nu bunga padahal teh mah kaget nempo musuh teh tetep tadeng geuning da cek perhitunganna mah Wirosada teh kudu we ngadung ka utang detik sarta moal hudang deui tapi kabuktianana ukur cukup ngaharurung bari jeung bisa keneh ngambekan hiji tanda yen aya keneh kakuatan kitu Wirosada tenembalan hatena nadakeun kawasa sangkan dirina dibere kakuatan oge teu poho nyambat aki puralaga jroning hate terus atuh ngawajang ajian-ajian pikeun ngawaskeun deui awakna teu kutatu akhirna Wirosada bisa ngawasa di dirina ngan ukur seueur meusan dina angan Kalasurya anjeun memang hebat kula muji jeung aku eleh
Tapi lain hartina taluk, ieu mah eleh jeung ngadu ilmu. Coba sekali deui. Hiap. Ngomongna kitu geus sada bari menerkeun kuda-kudana puguh matang kajenghok pikeun kala Surya. Sabab kakara ayeuna nempo musuh pejuh. Anu ngawarkeun hayang gelut. Hayang diberes sakali deui pajarkeun teh. Sadengkeun geus masa kali oge terus rubuh jeung palasna alias maot. Loh. Natasna teh jeung jaya kuat nahan serangan aing, tapi keheula sia. Keheula sia. Dengekeun ku sia. Wanci nyapih mangsa nyekapan. Cag para pamirsa, ieu cerita urang tundeurna kadihilem sakadar di urang mayunan acara Tarucing Kuring. Panuhun ka para wargi tulis Tarucing Kuring ku tulisan anu gede nya. Hatur nuhun ku parupi peratosanana. Sakdapan Mang Amit Mungkur ikantun linggih heula saged punya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.